Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tubahu sareng terkadang dimenangkeun naon al-ghibatu ghibah li aghradin sahihatin syar'iyyatin karena pirang-pirang pamaksudan anu sah mungguh syara. La yumkinu anu henteu mungkin naon al-wusulu nepi atawa nya nepi ila hadhil maqasidi kana ieu pirang-pirang pamaksudan illa biha kecuali ku itu ghibah. Wazalika sareng ari ieu la qad tubahu al-ghibatu fi halatil idtirari eta dina nalika tingkah madarat. Kama tubahu seperti yang dimenangkeun naon al-mayyitatu bangke. Qala ta'ala ngadauh Allah ta'ala illa maddurirtum bilaihi illa ma kecuali perkara uddurirtum anu madawarot aranjeun kabeh ilaihi kana itu emak la biqasdil hasadi lain kalawan maksud hasud wala tafaqquhi sareng lain ngamaksud lain karena ngadahar bi a'radin nasi kalawan pirang-pirang kehormatan manusia. Wazalika sareng ari itu qad tubahu al-ghibatu fi sitati asbabin eta dina genep pirang-pirang sabab. Awalan ari anu kahijina ayashkua eta yen unjukan saha al-madlumu jalma anu didolim zalimahu ka jalma anu didolim kajal ma anu zalim ka itu madlum ila hakimin ka hakim masalan umpamana liya khuda karena supaya nyokot ieu hak ieu si madlum bihaqqihi kana hakna ieu madlum minhu ti itu si zalim ayashkua yen unjukan saha atilmidu tilmid zamilahu ka babaturana ieu si tilmid allazi anu akhoda nyokot ieu zamil kitabahu kana kitabna ieu si tilmid masalan umpamana ilal ustadi ka guru liuida supaya malikeun ieu ustad ilaihi kasi ieu tilmid kitabahu kana kitabna ieu tilmid au yashkua atawa unjukan saada inu jalma anu ngahutangkeun madinahu ka jalma anu dihutanganana ieu dain al-mumatili anu ngangke mayar ilaman kajalma yastati anu kawasa ieu eman ayastaridda kana yen nyokot ieu si eman haqqahu kana hakna ieu si dain minhu ti ieu si madin. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis naon inna li sahibil haqqi ari lapad inna li sahibil haqqi inna li sahibil haqqi sayaktosna eta tetep pikeun anu ngabogaan hak maqalan aya pirang-pirang ucapan. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis al-akhari anu sejen layul wajidi yuhillu iradahu layul wajidi ari jalma an beunghar anu ngengke yuhillu eta halal ieu wajid irdahu kana yuhillu eta ngahalalkeun ieu si wajid irdahu kana kahormatanana ieu si wajid wa uku batahu sareng kana siksaanana ieu si wajid ai muma tolatul qadiri tegesna ari anu ngangke anu kawasa ala qada'i dainihi kana mayar hutangna ieu si qadir wa taswifuhu sabari nangguhkeun ieu si qadir yahillu eta halal yahillu eta ngahalalkeun ieu si qadir irdahu kana kana kahormatanana ieu si qadir lida ini pikeun jalma anu ngahutangkeun bi ayakula ku yen ngucapkeun ieu si dain zolamani al-madinu zolamani geus ngadolim ka kuring sa al-madinu jalma anu ngahutang
Wahillu sareng ngahalalkeun ieu si qadir uqubatahu kana siksaanana ieu si qadir bil habsi kalawan dibui wa ta'ziri sareng diwiwirang. Wa hadza sareng ari ieu madzkur yakumu eta ngalakonan kana ieu za yakumu ngalakonan bihi kana ieu za sa al hakimu hakim wastadhafa sareng nyuprih disuguhan saha rajulun hiji lalaki qauman ka hiji kaum palam yuhsinu sareng tuluy henteu ngaluskeun ieu si kaum dia patahu kana suguhanana kana nyuguhanana ieu si rajul palamma kharaja nalika kaluar ieu si rajul takallama tuluy nyarita ieu si rajul pihim di itu kaum jahron kalawan tarik bisuin kalawan kagorengan panazala tuluy lungsur naon qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbu henteu mikaresep sah Allah Gusti Allah al-jahra kana tarik atawa kana narikeun bisu'i kalawan kagorengan minal qawli tina ucapan illa man kecuali jalma zulima anu didolim ieu man wa kana sareng kabuktosan sa Allahu Gusti Allah samian eta anu maha ngadangu aliman tur anu maha uninga wallahu a'lamu bissawab.